Assalamualaikum. Jadi kia sahabatnya isuk-isuk keneh ya abi teh geus gegerwan si abahnya duka rek naon itu ka dieu cenah tah kira ieu ayeuna si abahna saya disaung ya tah si abahna lain bah aya naon atuh gegerwan wae ka tetebakan naon tetebakan naon tebakan orang tengah reneng jeung awewe dicolokna okat peperdeyan aing sok sagala orang ulah curang kitu sok teguh awewe naon kumaha bi teh ngareneng jeung awewe dicolok naon okat peperdeyan ngareneng jeung awewe dicolok naon okat peperdeyan nya boboga anak meureun lain nya iya sok lain aing naonnya euy awe sok peperdeyan urang dicolok naon okat peperdeyan berbentak gitu Gunung Dua ih aing naon atuh nya euy naon atuh tebak bah euy jadi dicolok teh peperdeyan urang teh kot perembentak gitu berbentak urang nah jeung awena nya urang anu dicolok teh berbentak anu dicolok teh nya hitung jorang nya di video lain sok lain sok jorang nih eta mah henteu naon atuh duh kira euy bayeuna teh cicing naon atuh taluk teh sok taluk lah nya jorang bukan ieu mah colok bulu hayam sepi ya colok bulu hayam celi colok bulu hayam gitu dekat perbentak urang teh perdeyan alah nah guys ieu abah tuh pulang di masjid bah pulang di masjid jadi kieu cenah teh guys kira aya caritakeun saeutik meureunnan bete dilalakonkeun ka urangnya duka naon caritana teh tah ieu gede lah bah eros tuh ya abah teh di masjid sentepan tatarucingan kumaha bah ieu teh kumaha tatarucingan ari diasupkeun lempeng ari bijil bengkung oh mata kot ngagerowan teh bieu teh nya diasupkeun naon lempeng heeh ai bijil bengkung dibijikeun bengkung beusi lain kawat lain naon atuh nya euy ya bah naonnya sebang saning tina naon lah contohna cing sok badan urang hah badan urang gambaran urang nah badan urang unyat kanung lain naonnya euy nawak urang we pokona namanya nawak urang irung kumaha irung ih naon atuh ieu teh pamanggih bieu balik di masjid kumaha pamanggih ti kamari ti kamari cing sok kumaha atuh naonnya euy taluk lah nya ya tuh teh euy nya tuh geus salat oge menang solusi rek mun gitu guys bukan macam non kumaha cing sok bah kumaha ieu teh tuh jadi diasupkeun kumaha bengkung anu diasupkeun lempeng bijil mah bengkung kenal enggak be hah iya kan nyoy iya biasanya keruan ya bang gimana dapat lagi lah kurang ngobrol ngobrol nonton ada deket jadi kia bahu itu bukan lalakon kan ayah jelema nah si jelema eta teh lumpat jadi tinggal jelema teh lumpat teh jelema teh tapi kurang we dah lumpat we tak enggak bisa lumpat yang sebagai tanya mau ente teh kalau bisa lumpat teh enggak bisa lumpat teh mah manusia kan gue sedain udah lumpat teh oge lain lain eta mah ujug-ujug teh gue lumpat tamu lumpat itu cenanya aya terusan nah mas lumpat itu si eta dalam mana oh bieu nah teh coba euy datang deui nyamper ke deui naon eta jelema euy nyamperkeun dari bieu lumpat ngalikeun urang teh dari nyamperkeun deui ieu mah hari ditanyakeun teh eta mah kieu nyamperkeun deui geus lumpat deui mah lumpat deui si eta jelema teh dia keliling pan ditanya ge tah lumpat palena teh eta urang bingung nya kumaha cikeun carana tah urang teh nyen sentek we
Yang cantik. Kalau Jawa teh datang deui, anu si Dirman lupa teh. lain. Oh, Aduh, wah, ini cek aing ge. Ari pek geus kitu baheula. Nah, urang teh geus majang sentai bidinya nya. heeh. Ka sentai kita sirana. Bajuna, Aja mau. heeh ka jemol. Heeh. Nah, da sia euy. Heeh. Geus ka jemol gitu teh. Katingali, Naonna? bohongna. Lain pakai euy. Kan urang teh kamari teh. Hah? Kedatangan banar ka dieu, oh. Heeh. Ka dieu ngilikan domba. Ini recek urang teh, oh. Ya. Ada kecek banar teh, bakal ceking saya banar teh, oh. Kecek banar teh, oh. Alus banget nanti nawan teh sia, oh. Oh, seberapa cenah? Hah? Seberapa cenah? 8 juta tilu. Ada gitu urang mah urang mah. Iya, ayo kita. Halusnya. Halus. Taksiran urang mah eta ceking teh lah paling 2,5 juta, 3 juta cek urang teh, oh. Gimana 8 juta ceking wah. Bisa ditawar kalau kurang teh. Car, ujung panenna nawari mah 8 juta. Heeh. Ceking teh. Ya kumaha tuh mah ceking teh bingung mah. Ikut aku bingung. Kon bingung we jadinya teh. Yo aing ulang-ulang heuh nya teh ulang jeung Gusti, ngomong ceking kumaha ieu carana nya. Ieu domah ceking taksiran abi mah ieu teh domah teh 3 juta, ceking tarjeun nawar 8 juta sih benar teh nya. Eta bingung ulang-ulangnya kalau geus beak rokok mah geus dapat ngosok batang urang teh. Heeh. Hayu ngalamun gitu. Kumaha gitu. Nah, maka bisa bingung. Ya tuh kan domah geus eueuh dijual. Nah, terus ieu di bawah we. Jauh. Aya di lakonnya. Kamari ieu mah nya. Heeh. Urang teh ngurek di sawah. Ya mau ngurek kok. Semangat aing tuh muli urek muli kenur nya. Muli opat tutas kenur teh. Ceking wah aja ke usum nyamutnya. Urang teh. Ngurek we diurekan. Ngurek ini ke sawahnya. Kembali teh. Ah, sia, wah. Poin teh. Cuma sawah teh cobaan hiji-hiji oh. Urang. Hah? Ayo kan urang. Sampai ya tuh urang. Cobaan ke. Itu masalah teh pindah pokoknya mah. Urek ngurangnya. Ya, siapa euy. Ari di teh yang tidak eueuh. Buat naonna. Urakna eueuh. Manakeun. Dipake ngurek deui ku belut. Itu kumaha? Hah? Itu kumaha? Da sia anjir ngalawan sia teh belut teh. Urang. Hah? Urang. Heeh. Masa ngalawan teh? Da gua anjeun urang mah dinya meulah ku urang. Ay maksud belut aku rekan naon cenah? Hah? Ay belut aku rekan naon cenah? Ngurkan urang cenah. Minggu tadi. Heeh. Biar kita gitu ngawasan aja. Stres mana yang berenang? Nyambung do anu kurang diawas-awas, saya pikir itu nyambung gitu mah. Lihat mikiranna. Terus kieu di ho. Di lalakon teh. Ada lakona tuh so. Kayak daunna yang awas keuleuna. Benar ieu maju-maju. So. Benar oh. Ya. Kan itu buka kangkung di balong. Kangkung apa, Bang? Apa kangkung mah? Heeh, apa? Anu daunna sok dilalap geuning di oseng. Heeh, tah kitu. Daun kebuka sabalong. Kangkung teh, heeh. Nah, coba euy. Arek panen urang Ada kangkung. lain. Naon? Nah, harapan kangkung. Umpamanya teh. Heeh, di panen mah Naon teh harapan kangkung teh? lauk. Heeh. Kan orang belak lauk, harapan kangkung teh. Heeh. Nah, panen lauk, oh. Nah, cerita nama dipanen lauk teh kurang teh. Heeh. Nah, da saya bae karugian euy. Naon baru gini? Kalau lauk menang kangkung beak. Kangkung dah pulang. Enggak lagi kuing. Tahu ke mana? Kan kangkung beak nyis aing rugi siapa ada mah euy. Rugi. Ada bisa usaha gitu hek. Udah kangkung harapan lauk belenggu tuh. Nah, aya di Pak Wila lakon teh. Loba ieu lakon teh. Pisau. Kan rek direk itu mah Kardi mah ada, kayak puju dulu nama. bukan dige puguh atuh. Pisau, naon itu? Iya. Pun kamari mah siapa euy? Ulak cabe. Cabe. Ulak cabe. Ulak cabe urang teu ada tanah aja saeutik urang mah heuh. Ulak cabe sawah teh kumaha teh heuh. Ya mah. Tah cerita nama euy, 3 bulan geus kapanen cabe teh heuh. Cabe teh. Aing meuli ka urang teh nya, meuli cabe. Nah, ada komplain coba euy. Komplain. Anu meuli teh. Mana komplainna? Majarkeun teh si eta cabe teh cenah teu ada. Mana pola macam cabe? Cek aing tadi di mana-mana ge cabe mah adanya. Iya. Heuh. Ada di mana-mana ge cabe mah. Iya. Nih cek aing teh naon aya. Komplain buat naekan ka urang teh euy. Nya. Di cek aing teh da di mana-mana ge cabe mah ada cek aing teh perasaan. Oh.
Ari kecil oh si Owi biasaan. Biasaan kemarin cenah teh. Si Cabek teh. Soha si Abah dirinya kena ge. Mana nanti kok bisa nyari beuteungna. Benar Cabek teh. Tah geuning ceking teh eta ada. Ari ini tadi anu diberi ku ibu mah kejadian ada. Ya naon ceking itu sababna. Da eta mah dibikeun ka batur cenah teh ada oge. Yang amok mah euy. Ya berpainya ceking teh. Dirujuk komplain ka urang heuh. Lieur eta anu mau ditanya. Lieur eta mah. Mau jual na dia teh. Terus aya deui bayar. Nah, aing didengekeun di mana tuh? Sok. Hah? Di situ didengekeun aing mah. Beda lu mana mun euy. Sok lah. Ieu aya di dalam kontes ya. Blak sampo intinya, Bang. Blak sampo di kebon. Mulai nguruhkeun teu kagok intinya. Ya kan kana 350 ribuan nguruhkeun teh. Datar dengan cau teh. Nah, ini segitu bae. Kita cerita nama. Jadi si cangkut teh nya kayak daunan. Nah, ada siapa euy. Buat ieu teh jadi talus. Itu gimana keajaiban dunia cek urang teh nya. Keajaiban dunia. Nah, aing melak talus jadi sampo cek teh. Kunaon ieu teh nya? Orang di pikiran euy sapoe-sapoe mah eta pemikiran eta. Kunaon uing melak sampo? Kok jadina jadi talus? Heuh, di pikiran. Penasaran tuh urang teh nya, kaisukna teh diteh bae eta teh nya. Si sampo teh. Nah, ari teh siapa euy? Paingan atuh. Naon? Aya talus gigireunana. Si pikiran sapoe ting heuh. Kunaon ieu cek teh campur juga jadi buahan talus. Ari pake aya gigireunana tangga talus. Meureun sing goreng nyala ka dinya. Aing geus ngageulkeun di wae cek mah. Mana mah kitu nih anu pikiranna. Iya anak kunjung. Lak pare namanya mah. Lak pare di sawah. Sok. Nah, teh nguruhkeun di wae urang teh heuh. Panurna naon nguruhkeun nya. Da urang mah teu bisa gitu. Nguruhkeun ka batur. Jadi gawe di garawe gartol di garawe nama. Nah, ada siapa? Anjing. Teu kapanen si eta paretan euy 4 beak modal puluhan juta teh. Kunaon cenah? Hah? Kunaon kita panen teh? Heuh, kuing kan isukna teh melak. Aing teh da hayang buat tiru kapan hayang buat tiru dahar udah geus buka beas di mah. Kadua poena kok engek dipanen teh eueuh teh jadi si panen teh. Dia stres gitu lah. Pokok pikiranna tadi lah. Oh, tahu gitu. Berkemana? Mau anu pikiranna gitu kalau nih kayak macam stres mereka. Balik ah. Keluman keluman. Oh, keberaya ada cara.